ngan ari nyandung mah penceramah mah geus kaprah. Nyandung mah penceramah mah geus kaprah, kula ge saumur jadi penceramah pernah nyandung 2 kali. Nu kahiji nyandung antara urang Ciramea jeung urang Dahu, riweuh eta tah. Nu kadua nyandung urang Cikulur jeung urang Kadomas. Beneran eta nyandung kawalahan, ngan kula nyandung nu eta nyandung tengah aja. Nang tengah aja salah jadwal. Jadi komo-komo dihaja-haja. Gitu. Komo-komo dihaja-haja, ulalah hajaeun mah kecuali tengah aja. Atuh ngaran tengah aja mah. Atuh ulah tanu karitu kilang dina bidang agama ge tengah aja mah dihampura ku Allah. Tah ya. Jadi samkuring mah sabenerna